gedung dur kali sambung palingan sepiting trim pepetetan samyamuran pepetetan samyamuran baling bing lan jeruk kocap di salebeting kampung Tumaritis disalebakeun tatanen anu nuju kararoneng parena sasat alaeun atuh ku kituna astra jinga ngahuleung ngaraga meneng ngelohok mangka duras kagarwana Nyi Ijem anu aya di rumah sakit sasat Nyi Ijem menuju di opnam duh aing euy ya pada lingung ayo rupa-rupa kejadian dalam dunia ubat ilaha illallah lihat kamarana si gareng Doi won karunya teuing jika lu nengang teh lah khawatir
biasanya masuk di kakawenan geus kieu teh. Ai batur mah. Heeh, nya kakawenan cenah naon atuh. Bisa kakawena Kang? Bisa sok. Marek kaya wong wis waduk. Aduh, ampun jeung euy. Eta mah teu kudu make kasurupan kan mah. Rapsigra Purnawirawan. Aduh, ampun aing. Kang, aya rapsigra teh mun di pawayangan tah naon dah maksudna? Sirikani keur ieu, Keur naon keur buat? keur ngajuru. Aduh. Walah Eh, kitu patut teh teh masih akal. lamun kieu lang resmi kang sapisieun. Tah, eta. Awor lagi dening ilgu. Eta nyawa sih kawin eta nyawa teh. Adegaran tah kakawenan tah. Buta keur ngalanangka. Lain. Naon. Lain. Nu kitu. Heeh. Eta mah buta keur teu bakar teu mesin. Teugulan ka nyata si jurig. Babetkeun. Aduh ampun jeung euy. Pamola teh si Akang gila. Ya wis kena dihin pidungdung. Lain kitu Kang. Euy. Lain kitu atuh. Naon? Mama nira tangga dempet saya bawa manggul awi. Aduh ampun euy aing euy. Anu balik Kang, anu balik Akang keur naon ulang-ulang wae. Lain aing teh mikiran naon eta dari si Ijem. Soal naon Kang bari nyaho Kang. Teuing aja. Si Ijem euy. Nah kumaha wae teh ijem. Pamajikan dewek teh kapan keur di opname anu teh. Nah gering itu Kang. Heeh. Kesakit naon. Keur di koperasi dulu. Lain di koperasi, aku di koperasi di kumaha Kang. Oh di kopname. Yo nya di rumah sakit. Oh tadi nama Yo nya di rumah sakit. oh tadi rumah sakit keur di opname jadi pemajikan dewek teh keur berhibur berobat. Berobat. Wah. Rupa-rupa penyakitnya teh euy. Nya. Oh teuing da kok keciakan wae bari nyebakan beuteung anu kitu penyakit naon won? Nu kitu Kang. Heeh. Eta mah nu kitu teh keongeun bacana mah cenah. Naon? Aduh. Ampun. Naon? Cakang penyakit naon Cakang cik? Jeta inget nya utang banyakeun oge. Bodoh bukan nyaho Cakang mah. Aduh, hobot iya. Kelihatan, pangaduan. Ada di toko mah moal aya jualan nguliat dulu. Heeh. Eueuh Cakang. In. Nemu anek besuk ka pamajikan dewek euy. Udur, garawa teh. Teu damang. Eta basa anu pikawut-awutan kitu in abong urang Jakarta. Kasawat naon teh Kang? Heh? Kasawat naon? Biasa euy. Bari haharegungan teh kitu tah. Lain? Keur boga penyakit ieu pamajikan dewek teh. Boga penyakit kapsul. Kapsul. Kang, Diubaran ku jangar. penyakit kapsul. Heeh. Ubaran ku baruh beuteung. Aduh, ampun cing euy. Ai bujurna mah nyeri cenah bejana mah teh penyakit tablet teh. Kamari ge geus di inuman bisul kamari teh. Heeh. Mana nu kudu dipilih? Jahat euy. Tuh, tong dikendangan deui. Ah, di kenangan mah ka laut si gareng mah. Heeh. Heeh. Mana nu kudu dipilih? Nu itu menyon. Nu ieu dekok. Aduh. Tukang goong teu kreatif pisan euy. Sing horeng eueuh nu hayang ngamajukeun nya. Tonggong teh hapa teh Kang. Heeh. Urang genti-genti atuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam reng, cager sing euy. Alhamdulillah. Duh. Gila. Si gareng euy. Kamajuan. Sabaraha taun siling pesantren bisa kitu euy? Lumayan lah. 8 tahun setengah. Apa kabar Kang?
Sebagai dibueuk kitu lojer jadi baik. Ayo ampun ceng aya. Kang, Euy. lain urang teh ngedenge beja sahur. Heuh. Sahur manuk. Gitu. Beja cek bener ya. Aya nu mere sirupan ka urang. Terus Cek eta beja. entong make jeung seuri teu rame sia teh. Sok buru. Sok buru-buru. Jangan Kang. wanita kayaknya. Heeh. Cek eta beja ngadenge pamajikan akang teh cenah gering. Lanceuk si laing eta reng Heuh teh ijem. teh ijem. Taina urang ngarti teh ijem gering ari akang ka temponna urang bunga-bunga serangah, serengeh. Red kaluhur seuri. Red ka kaler seuri. Red ka kidul seuri. Handap seuri. Jadi kadempet ku seuri we terus. Taina urang teh ngarti akang pamajikan gering, akang masih kene bisa tertawa di atas penderitaan istri. Apa yang jadi masalah? Yang jadi masalahnya begini reng. Ya, Jadi Gareng jangan banyak cemburu kepada saya. Bahasa mana teh Kang gitu petet. Ya. lain Kang tong cecengiran dia urang ngomong dinas. Eh, Akang teh kudu bisa nembongkeun kudu inget waktu bogoh jeung teh ijem. Ya, Tunggul diraru catang dirumpat. dibelaan. Dibelaan ancruk walungan. Bapak tukang bajigur gitu. Keun antep. Terus Dibelaan turun gunung. Sing balai gareng atuh lah. Hah? Euy, Dibelaan turun gunung unggah gunung. mangisai sakalacak. Mangge cai sakaraca. Naon cing eta? Ting. Kalapa jeuring. Taina akang ngadenge beja teh ijem di rumah sakit. Akang masih bisa tertawa salut saya mah Kang. Ya salut teh naon reng? Salut teh jadi kumanya angkat topi. Angkat topi mah tabe belegung. Akang teu boga rasa prihatin atau rasa sedih pamajikan di rumah sakit. Paduli ceuing dileundan ngurusna ge dokter. Dokter jeung paduli teh masih kene dulur teh. Aduh si Akang Gareng. dina lebah pamajikan gering tong nemuleukeun ka paduli, tulungan ku akang sorangan. Siapa paduli teh sabodo gitu abduyu. Oh, paduli teh sabodo. Heeh. Pak. Aduh, akang mah Utang serius ya. lain akang eta bari seuri di pelendung na irung. Apaan keur upload belegung. Aduh. Babalonan deui teh. Kang, Hah? ngomong-ngomong si eta teh penyakitna teh naon? Penyakitna rupa-rupa anu karasana mah euy. Di antarana Di antarana numor, narah ningi, eta Muntah bre. kencing anis, kencing atu. nginyen, Hah? nginyen. Naon nginyen teh? Ginjal. Ini kan tapi bisa nyebut ginjal makan nginyen atau jering. Si Gareng kada kejual. Urang jadi kebawakeun atuh da akang bintang urang bintang. Heeh. Sebab urang mah memang tiba-tiba sok kebawakeun keur di pasantren urang kebawakeun Kang. Heeh. Urang boga guru ngaji. Terus? Jika akang biar ngomongna cek guru teh guru ngaji urang kitu bintang ngomongna teh. Heeh. Cek guru teh ka urang. Jang cenah sok diajar ngaji. Cek guru teh Anip. Urang nurutan Anip. Anip cek urang. Anip. Eta guru ngambek ka urang. Teu ngambekna kumaha? Anip dia, Anip aing. Cening. Ramenya Kang, ramenya. Rame ngan tengeuleun aing saramena. Lihat atuh kayaknya. Terus Kang. Euy, Terus guru mamatahan deui. minggu sajuring. Rame mah wantong ditindak deui juring. Tambah eueuh segala disabet. Tambah segala disambut. Aya gagal ngadua kalian. Tundungna mah rame ya. Kang di mana teteh di etana diurusna si teteh teh? Di rumah sakit Di rumah sakit Al Furqon. lain. Di rumah sakit Bojolali. Lain rumah sakit jurig Al Furqon mah jurig sia. Naon atuh? Masjid teh pembelegu. Kang, Hah? lain cicingan atuh kudu jiga batur. Batur mah nu ngaran pamajikan di rumah sakit tampala ka ngadaguan mah hees di ditu. Oh nya tak kapan ieu ge aing teh keur kukumpul rek besuk.
Erek besuk ka pamajikan ku kumpul heula. Kukumpul kapan itu kamari ngajual shampoo belikan kana leunca ku aing kana cengek da besuk cek da si ieu mah kebeukeuna karedok. Astagfirullah. Manya ya jelema besuk ka rumah sakit. Belegug sila mun make astagfirullah kudu make hal adim belegug. Og tamatkeun segala rupa sia. Pan aladimna tinggalin di imah. Tinggal di garenya Kang. Si Dora kandung tut udah. Ampun dah. Akang mah ari makan. Anu kapanggih ku aing kemari mun tinggalin teh. Dina jero korek api bener. Lah, akang mah ngoreksi kesalahan batur sakotret kayu api. Heeh, aya kitu. Gampang. Aya gajah depa. Akang mah ari kesalahan batur meni dikoreksi ari akang pamajikan gering teu ngadua. Unggal pucing oge dewek teh euy, teu leh gapleh. Aduh, tobat. Sapanjang urang nyunyuhun hulu nu ieu, kakarak ngadenge jelema nu pamajikanna gering ngaduana ku gapleh. Nah, istilah ini seberapa kali nyunyuhun hulu? Itu sakanya akang dulur urang seberapa kali urang nyunyuhun hulu. Apa sih teh hulu teh sabari riab da. Kang tong diblekerkeun sabab diblekerkeun nya. Henteu sabab urang mapan geus santri, geus narima ajaran jeung atikan didikan agama. Jadi urang teu meunang ngomong curang. Sabab eta hulu maksudna ka dinya. Cawokah biasa orang Sunda mah euy. Aduh, Kang. Urang mah ena geus insaf, Kang. Urang mah hirup ayeuna anu kadenge adan. Anu katempo masjid. Anu ditumpakan bemo. Geus. Aduh. Ayeuna teh bulan puasa reng asling puasa. Aduh, Kang, urang mah puasa getol ari akang puasa teu? Oh, atuh puguh we dek mah. Tamat. Tisuk nepi ka magrib. Tisuk nepi ka magrib dewek mah tingali udud oge terus ye. Terus puasa itu dewek teh. Manya aya puasa udud. Na teu meunang kitu udud. Ari puasa mah teu meunang udud. Teu meunang barang akan. Ari silain kapan? Siling naon? Apa silain teh puasa bulan Itlin? Heeh. Kayak gitu. Omolah sigareng mah. Reng. Geus lah tong sileuneuskeun dah urang silibuniin deh. Jadi ayeuna siling dek milu besuk moal. Urang teh menang tugas ti babe. Nu ngaran pamajikan lanceut gering nya urang wajar eling. Sabab si teh ijem teh kan jadi lamun pamajikan dewek cager mah siling teh eling. Lain gitu kan. Urang teh ngajenan pamajikan akang teh sarua jeung ngajenan akang. Bener teh? Bener teh. Akang jeung urang teh dulur. Urang teh adik akang. Adik akang. Akang lanceuk urang. Lanceuk urang. Urang duaan anak bapak. Urang duaan anak kucing. Jadi mejeuna lamun urang ngalayan ka eueuh sok siapkeun kan. Eta leunca dan teu cengek. Arek mawa eta leuncana di wadahan kana naon? Kalapa menang meuleum. Tong kirim kereta api kan. Wadahan kana kulanter. Coba akang loba tiwas sarua. Lain leunca. Lain reng. Keun bae siling we isuk bagian ngajaga di rumah sakit dewek ayeuna. Ambung Kang urang bagian ngajaga di rumah sakit mah. Nah, keung naon kitu? Aduh, keung Kang. Akang we lah nu bagian ngajaga urang di dieu ngadagoan. Heueuh, tah mana nungan imah di dieu aing dek ini teh lah ka ayeuna. Ari besukna urang iraha? Besukna? Kayak di mana pamajikan aing geus ka dieu siapa besuk ka rumah sakit. Atuh kieu we. Akang cicing di imah. Urang besuk. Tangke giliran akang di mana teteh pae akang besuk. Coba. Halus. Oh, kita barang nek ini aing jan teh lainna. Ya. Heeh. Wan. Ka Pak RT euy. Kitu kumaha? Mi HP-na eta we kitu. HP naon? Oh, imah dewek, si gareng nunungguan eta dewek rek masuk ke rumah sakit. Nya atuh ka urang angkat ke. Bisi siling rek milu mah tuturkeun deweknya. Milu we Kang. Heeh. Nya, yuk Kang. Yuk.
Aduh, bagi bayang ayo udah sakenan aduh, cara regating di imah. Ini uang alung kene wae ka rumah sakaitan. Oka salaki, oka ingatan anak. Aduh, ya kutung puri lapar deh. Aduh, ya naon aduh. Bulut-bulut bayi geningan. Wapun we. Naon we sapanggina udah unung besuk-besuk geningan. Aduh. Aya suara nu lompang. Ibu. Ibu nate kenging nyarios bae atuh. Aduh. Iya, sus. Susurupan. Aduh. Susar. Aduh, panas. Aduh, penyakit kieu. Ibu.
Atos diukur ku dokter panas ibu. Atuh, duka tuh. Duka diukur dukan tuh. Gusto po dadalan balaran. Aduh. Ibu tos tepuk gede delean. Anak. Ari abdi ka tinggalin aku ibu kumaha. Ngabelag dong. Aduh. Aduh. Aduh, maaf, Sus. Ibu lah nyarios bae nya. Nah. Engka ibu damang. Bakal aku ring cager dari mua, Sus. Asal ulah nyarios bae. Iya sungguh tayang ngacabrak bae. Aduh. Ibu teh jenengan teh. Ijen. Sanes supados abdi aya laporkeun kanggo ka Bapak dokter. Abdi nyuwunkeun laporan naon bae nu karaos ku ibu. Aduh, Sus. Penyakit teh ada santai burang panas. Panas, disanggup pakai baju-baju acan. Komo di Jakarta mah panas nanti. Aduh. Dipeting, Sus, tiris peting. Ibu supados dituntaskeun suster ulah sus. Nah, suster. Tah. Puting tiris di berang panas, batuk sakali-kalian, ai daek gitu. Aduh. Ibu, sudah diinjeksi sama dokter nak? Belum, Sus. Bentar, belum. Udah orang pariosa. Ayo geuning jadi ka dieu ieu penyakit teh kunaon jadi. Kana naon? Ieu kana suku ieu geuningan. Eta mah mastaka, Ibu. Ieu nya ieu tah. Aduh salahnya bak, Suster. Aduh. Tuh Suster tingali. Ping gede ieu. Eta mah sanes ping-ping cepil. Nya. Ieu ping-ping gede bitis leutik sirah buleud kunaon ieu. Aduh. Ustaz, tolong. Aduh, tolong. Ibuna ulah nyarios wae. Ari ibu nyarios wae, ari abdi kedah nyarios naon atuh? Naon we lah. Cobi ibu calangap urang pariosa. Nah, daripada diasupan naon. Aduh. Rada akeung calangapna. Aduh, sakit kurang. Akeungan. Kurang kana wae. Akeungan. Sing akeung. Soek. Nggak bisa ngadar sambal. Aduh, salaki kuring can ka dieu, Suster. Teu acan ibu, engke pamitos ka dieu nya. Tangtos ku abdi diwartosan. Nah, bedakeun, Suster. Ibu teh kang nyarios bae nya. Aduh. Bilih engke janten kampung. Naon aduh? Duh, kuring tulungan. Kuring di udag bagong. Ibu teu di udag bagong, ibu nuju reureuh. Nuju istirahat. Kuring marurung. Coba ibu upami tiasa nangkuban. Awakna hungkul mastakan mah tong ngiring nangkuban. Kumaha Suster kuring teh jumpalikeun. Aduh. Ang mariksakeun ieu teh Suster. Aduh, eta. Ibu, abdi mah nya saumur jumlah nampi pasen jiga ibu. Oh, abi batur taranya. Alah, tara, da batur mah ngagugu. Nya. Ibu mah cobi eta perban ka mana dituang ku ibu? Aduh. Ai tadi nu eta meureunna nu ngagunduk wae sugan teh kadaharan. Aduh, ibu, perban. Paingan pabuli tina ti koran. Ibu. Aduh, geus teu puguh tingalian, Suster. Ari itu katinggalna anu di luhur naon katinggal ku ibu? Eta. Heeh. Para. Tuh gini awas. Awas. Ari eta dina meja katinggalna naon? Dina meja. Heeh. Eta bulet-bulet. Heeh. Ndog kebo. Ndog kebo. Eta teh sanes ndog kebo ibu. Keler wadah mari kanggo ibu. Ka mana ieu turu kelerna? Dicaplok. Dicaplok. Aduh, ibuna ulah tamarakan atuh. Nya. Waktu seminggu kamari ibu terus bade damang. Nya. Tampolong dituang.
Uring ada teh hidang ieu. Aduh. Teh nyawa kadaharan uringnya. Ibu kedah tiasa ieu nya, Ya. kedah tiasa ngabentenkeun, mana tuangeun, mana sanes. Nah, Ari guguling nu alit mana? teu aya. Di dari wae. Aduh. Aduh. Dokter kakaraun kuring. Gering jadi rampus, dokter. Jadi segala beuki, dokter. Suster. Segala Katinggal ku Ibu. katingal. Sumun itu pasien anu sanes teh nyaleungseurikeun. Nya, Seueur pasien anu gumuceun. emang kuring sok iseung seurikeun. Busus. Kah? Nanti kadang-kadang nanti busus dileg-leg ijem nanti. Coba dugi ka kitu tah. Aduh, jadi ayeuna mah dari penyakit ayeuna mah tambarakan barang dahar. Ratur mah sagala bisa ieu mah sagala beuki. Aduh. Ibu pami bade disuntik, tak kamari dokter nyarios ka abdi nya. Nah, Aneh cenah ibu mah pami bade disuntik, jarum teu acan nyarios, angol tos digegelan naon margina ibu. eta nahan nyeri, suster tadi nama sugan benang di talangan ku angger. Ari pe? Hari pek keningan jarum can nepi rarasaan teh geus nyeri. Aduh, teh. Pas jarum nepi kumaha karaosna? Ai kana nepi teh ieu biasa we raos. Sus. Ah, Jangan banyak dibawa bicara. Iya, ini dok. jangan. Gimana ya jadi? Nanti terus-terusan ngacapraknya. Tuh, buktinya kan begitu. Iya, Dok. Jadi suster jangan selalu bawa bicara iya. pasien itu ya. Dok. Coba Dok. diperiksa dulu panasnya sus sampai berapa. Nanti ya Bu ya, ini dokternya rada Itu budek. ambil yang dikelek ukuran panasnya ambil dulu. Iya ini dok, panasnya naik ke puncak gunung. Jadi berapa naiknya? Kemarin kan 25 derajat Celcius. Ibu, Ya. menurut ibu coba lihat panasnya naik berapa? Saya kurang ngerti ini ukuran panasnya. Saya dokter, kenapa nanya ijem? Saya mah nu boga penyakit nah. Jadi saya yang menanyakan kepada kamu suster. Jadi ini. panasnya kemarin 25 Celcius derajat. Kemarin 25, Sekarang berapa lihat? 52, 52, 400. 400. Enggak Ini mah dapat. kadang-kadang susternya yang harus dirawat nih. Iya. Jadi susternya yang celek. Kamu sakit, jangan banyak bicara. Iya. Jadi coba disuntik dulu, bukakan itu sus. Coba. Sampingnya bukakan. Aduh ibu, kok kebul? Sampingnya kebul. Coba Bu ya. Ya. Jangan telanjang. Biasa Enggak. saja, pantatnya saja yang mau dijeksi. Enggak, saya pengen ditelanjangin. Sampai begini saya punya pasien udah tahun-tahun, baru sekarang. Iya. Coba suntik dulu. Suntik dulu. Udah suntik mati aja. Ibu. Iya. Ibu. Aduh. Ibu nah tuh udah lompatan eta pada dijeksi kalau ucing-ucingan. Iya, daripada musingkeun mending jeksi mati. Coba suntik dulu nih ya. Iya. Awas. Aduh. Ya. Nih. Aduh. Enggak kan. Belum. Oh, si Wancang. Aduh. Diam Ibu diam. Aduh. Dok. Ini, nih. Aduh, tinggalin ya jarum naon. Aduh. Enggak tinggalan. Jadi ibu jangan banyak bicara. Nah ini makan, ini pel ini ya. Nah ini ya Bu ya. Untuk menurunkan hujan. Dokter, saya mah nggak mau. Saya mah jangan supaya jangan hujan. Jadi maaf saya salah. Ya. Untuk menurunkan panas Ya. ya summum 80 derajat Celcius. Aduh. Jadi ini dimakan pel nih. Nah ya pel ini makan. Ini sus. Apa Tuh kapsul yang ini 2 kali. 2 kali. Ini kapsul ini 1 jam. 1 jam. Ya. 1 jam. Ibu tahu 1 jam? Tahu, jadi pel ini untuk
Itu peraturan cuaca ya. Dokter. Apa, Sus? Saya mohon kalau menghadapi orang sakit, dokter jangan ikut tertawa. Ya? Enggak, saya emang enggak tertawa. Iya, enggak juga tadi kok nyerengeh. Ente, sautik. Nah, ini ya, tablet ini supaya potong, jangan disatukan. Tablet ini. Nah, ini yang saplastik. Sekarang semuanya harus dileg-legkan. Iya, supaya itu khusus buntunya. Iya. Jadi Opong semua. biar gitu. Iya. Ini Sus ya. Iya. Ini seperti saya. Ini obat ya. Iya. Nah, ini obat gosok, olaskan saja kepada tarangnya. Coba ya. Iya. Coba ya. Sok-sok ulaskan heula kena tarangnya. Ibu, coba rambutnya dikebelakangkan sekedik. Ya. Ibu ulah ngajebian ke abdinya. Enggak. Ya emang maaf aja saya pengen jeba-jebe wae. Ibu, Set, ini obat apa, suster? Bau gini. bukan ini obat untuk menurunkan panas. Geningan bau hasu. Hasem juga ini bukan teh ucing ya, Bu. Tapi ini tablet. Sok ibu calawak. Ya. Gitu. Dorong. Sus. Ya, Dok. Itu tablet yang berlapis 7. Tuh, tabletnya berlapis 7. Kelihatan oleh Ibu. Katinggal ke Ibu ieu tablet tanya anu beureum hejo, koneng. Ibu terang anu hideung koneng hejo. Terang. Eta teh urang negro yang di lapang. Hidup. Aduh. Sus, saya melihat pasien yang di depan dulu ya. Iya, silakan. Ya. Maju. Aduh. Ibu na ulah gele-gelan atuh. Eta aya katabuhan naon, Sister? Ibu mah aduh ngadamu dokter leumpang kalakang ngengklak jika jaipongan. Iya, isukan. Eta teh dokter leumpang. Aduh. Bukan pedang, Dut. Eta kasur oleh dianggo sinjang ya, Bunya. Nah, gini alhamdulillah ibu terus rada turun ayeuna teh. Turunnya. Terus turun ke lebak panasna. Tadi mah emang kalebak gitu. Tadi mah Malah jamban turun panas teh. Tingali ngaguruyu wae teh panas ka lebak. Sanes tadi mah panas ibu naik ka tonggo. Nya, ayeuna mah ibu terus henteu panas. Sadar ibu. Tadi naik ka tonggo panas teh. Terus kasuhunan urangnya. Ibu ayeuna teh sadar? Sadar. Sabaraha hiji ieu? Eta 4. Bagus. Ari ieu sabaraha? 5. 2. 2. 4 ditambah 2. Atos ibu tong ngetang. Bilih didenda. Ibu, hari ieu ibu teh kada nyayagikeun artos ka tilas eta kanggo masir darah. Padahal ibu kudu ditambih darah. Tambih darah. Mun ibu teh darah teh kantun sakecelak deui. Aduh. Kali itu mah Sus darahnya darah dingin. Aduh, sakecelak deui darah kuring. Mohon. Aduh, ku ditambah ku darah naon, Sister? Udara muda. Bapak terus gaduh panyawat mengi tong ngiring nyarios. Jeung pewe di dinya. Mana si nu mengi? Itu tempat anu bengok. Ari abah mulai begini naon jangan. Tos wayahna itu. Ieu teh nu teu manggul tuh aki-aki. Panuhun we da gandeng teh nyarita wae teh. Jadi kuring kabawakeun seuri ngadenge nu gelo. Jadi eta mah suster jeung pasien teh rada gelo kabeh. Abah. Ulan. Abah mah tos istirahatna ke dapur. Nya abah teh kenging nyarios bae nya. Ya. Ari abah rurat-rurat bae. Aduh. Ngangan copeteun urang. Astagfirullahaladzim. Sing suster aing mau pindahkeun tong di kamar ieu. Tong dihijikeun jeung nu burung. Aduh.
Aduh, kuring ge ngilu eungap ngade makan aki-aki eta. Kabawakeun. Ari maneh teh saha ngaran? Ngaran kuring. Siti Sondari. Sugan teh. Tuh nya asa-asa teh Ibu. Asa-asa sieun teu uyahan. Won, Man, di kamar sabaraha cenah euy? di sal 12 lah Kang. Sal 12, Mohon. kamar 12 gitu. kamar sal teh. 12, Nya. sal genep. Nya, tadi nyata sok Kang maju Kang ngarep Kang. Sok kana ke beca ya Kang nya. Maunya di jero aya beca jurid. Ah iya, terus beca ya beca rumah sakit. Aduh, ampun jeung enya. Alhamdulillah Ibu, Ibu. Besok teh mana eta? Iya, pan di jinggingan, dina jinggingan euy. Tah kan. Halo, itu jam. Tuh Ibu, Ya aing jam Aduh. datang. Kang. Oh, ayo saha geulis. Aduh, suster bogoh meureun dah ampun teh. Aing bogoh hayang. Ya Bapak carogena Ibu ieu. Nuhun. Nah, nembe teh Kang sareng abdi. Muhun kumaha kinten-kintenna suster upami dipileuleungkeun ku sim kuring. Ari Bapak sumpingna ka dieu teh bade ngalayat garwa Bapak atau nepi bade ngalamar abdi? Nya kecu bade sakantanana dilamar da eta mah tereh modar gitu ya urang. Aduh. Jabona. Tak kitu geuning Ibu. Cenah caroge Ibu teh Aduh. sanes bade ngalayat Ibu, bade ngalamar abdi. Disuunkeun ridona we nya Bu nya. Emang ayeuna ge adi bade maot itu. Atos bade maut. Nya kedeung gede ge nya. Istighfar Ibu, istighfar. Jam. Ta aing mah besuk ca mawa leunca ta cengek. Aduh. Sok atuh dahar nya sasentuh. Aduh. Pan sarua ti dokter oge kapsul, pasarua jeung cengek. Ai maneh rek ngabesuk urang, aku rek modaran. Aduh. Bapak. Lan. Bapak. Lan. Itu tinggal socana terus menelik. Bapak ulah ngabodor wae Bapak. Jam. Aduh. Hampura tina sagala dosa perdosaan aing. Ibu. Boh lahirna, boh batina. Aduh. Meni jiga nya Ibu merek maut teh. Ijem. Ibu. Ijem. Ibu. Innalillahi wa inna Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ijem. Sangkanya Kang. Kawon kumaha deui aing? Geus milik Akang ya, Rumah Kang. sa dosa aing ka si Ijem. Tos Pak. Wayahna Kang keun Tos padaya abdi gentosna. keun kayak Bu suster we kayaknya lah. Ulah pakai cerik, Pak. Kang teh Kang. Itu mana teh cerik sedih apa atuh? Oh, Jam. jam hampura aingnya tina sagala dosa. Diampura. Heeh. Dirayeun nepi ka bati. Urang geus paeh tadinya. Jam. Kapan si lain teh geus modar Ijem. Montong ngomong atuh jurig. Eta ngadengin. Amun kuringan diwara. Karunya si Ijem teh geus paya Kang. Ijem geus tepi ka mana teh Ijem? Aduh. Geus tepi ka mana teh Dia paya teh teh? ingetan mana teh karek nepi ka mana ayeuna teh Ijem. Arasan teh nepi ka eta ka Guha Batu gini. Oh, terus Terus di mengkol kabeh wetan. Kajung berung geuning mah. pokoknya di akhirat punya kayak ujung berumut. Ayeuna nu karasa naon Jem? Iya. Sirah. Sugan teh paeh mana teh bieu teh. Teu naon teh Kang? Heeh. Teu eling urangnya Bapak. Bulan. Abdi pada kapengker heula tuh. Mangga. Mangga Bapak sinjong-jon sasanoan. Saus Bapak teh keur ngemutan abdinya. Nya. Yuk atuh. Sunah tuh. Sunah lah Pak. Duh. Kamu yang jurik teh susah. Anu geuring gua mentong timuruan ka aing. Naik sabal we lamun cenah bisa hudang mah urang utiana ge aduh. Bang suster gitu atuh. Disinter ke cram. Singgelut. Aya panjang. Wan. Kang. Itu si Ijem hayang nginum sok pangnyangkatkeun sirahna tah eta. Sok atuh ya barantuan. Ya, sajam. Kalau jam. Sok minum ieu tah Jem. Rasa ita sok. Aduh. Sok Bau. minum. Sok. Aduh. Wan, Kang, cai naon ieu Ya, wan? kalaku aing diinumna geuning. Ini eueuhan. Udah bae aku aing. Si Akang jam. Aduh, ampun teh. Aduh. Jam. Jam. Yang dahar teh. Ugu we wan. Ada we ge hayang sarua teh. Dan. Mana geus dalan can pot? Hah? Geus dahareun can. Ican. Bara poe. Geus 3 poe aing teh mangih dahar Jem. Urang 5. Hah? 5. 5 poe naon? Aduh. Aduh, ampun ceng.
Naon teh cing groprak. Bapak, istri Bapak belum sembuh. Jangan diajak ngobrol bae ya. Laras sus. Ya kumaha tidak batur ngobrol kuring tadi di rumah sakit mah. Ibu ulah nyarios bae nya. Dupi suster gaji sabaraha sasasih di dieu. Maksana bade naon haruskeun gaji? Itu bade ngecelok ya kuring bayar ke rumah sakit. Di dieu mah rumah sakit di dieu mah teu aya ucelak ecelok, Pak. Ya mun dupi sadintena sabaraha rumah sakit ieu? Biaya perobatannya sareng biaya tablet, sareng biaya simbut, sareng biaya ranjang. Sadayana sadinten teh katitina 7.000. 7.000. Ya mun parantos sabaraha sasi pun bojo di dieu? 16 tahun. Parantos 16 tahun cing pangitungkeun won sabarahaeun kira-kira? Kayak tina 16 tahun kali sabaraha sabulanna sapoena teh Kang? Sapoena 7.000. 7.000. 17.000 sedinten. Kali 16 tahun. 16 tahun meunang encan jemputan kaitu ka dieu meuli obat, meuli naon-naon. Sadaya teh 300 rawe Kang. Aduh coba. Bener? Ya lo, sewana teu boga hitungan, geus teu kahitungon. Makan naunan urang di rumah sakit, duit eueuh. Daripada ngaripukeun maneh mantong ditebuskeun ya urang di rumah sakit. Jadi penghuni rumah sakit. Boy, aing nek ngabeca heula aja euy. Nya sok Kang. Nek ngabeca heula aing sugane atuh kacebus. Benar sok itu Kang. Ayeuna katun cahideung Jampang ayeuna baturai tenang neng pasir kuja karapitan pita pakan kedepan api sumaja pamit kanu manis Sanes ati kira sono numan